ieu mah artis menyundatan di hareupeun Baitullah, dipoto nikah di hareupeun Baitullah, sanu nitah kikituana, sanu nitah kikituan nikah di masjid juga nitah, ieu mah yang di masjid afdol, teh podol sero, segala afdol segala naon, teu nyaho teh mah Kiai Golkar nu ngamimitianan hayang kalem, hayang ancak teh mah gos kitu mah. Di imah nikah mah geus masalah. Wajuh ieu mah mas kawinna ge nya di Masjid Al Istiqlal nikahna nya alatus sholah berikut Quran maharna. Ai salat henteu. Bloon jasa panet. Eueuh kikituanan teh mah hanya kondisi-kondisi mengondisikan hayang ka aralem hungkul lebih baik mah di masjid sana. Mas kawinnya ini alatus sholah agar kedengarannya islami. Gitu na kitab mana nu nikah kikituanan sok tanyakeun ka Kiai Golkar sugan aya di kitab nu gede wow pangneangankeun mun aya bawa ka aing ka dieu beneran ya sok dititah-titah kos kitu nanahonan ngariweuh-riweuh moal lamun awewena hayom geus jendora ka deui bae ya Allah di mah geus gaula sese masyaallah masyaallah segala kudu madep kiblat. Pernah kula jeung hiji KUA madep kiblat cenah Kiai Abdul. Kula seuri we ngaji di mana si budak. Ngan teh ditegor mah, ngan wa pasti ieu KUA bayaran ka jeung kudu. Teu ngaji kitab. Ngaji nangan sakadar dikira ku. Ngaji sia baca kitab aya eueuh. Coba nikah madep kiblat, salat madep kiblat mah. Oh, kudu pada kiblat segala rupa. Sok teangan ditakrib. Mentek kiai-kiai salaf seuseulian gua sih kanaonan gua situ. Mentek abah mah babari jasa nyurah nikah teh babari. Jelema keur ngawalukuh kula mah inget bae teh keur leutik surah. Berarti ieu memori kula mah teger. Lain cara ente. Keur carita surah abah babari jasa sok tanyakeun ka santri-santri abah kula. Babari nyurahkeun nikah teh aya jelema keur ngawaluku menang 2 baris ngawaluku teh jol aya anakna nu awewe jeung calon salakina enon sia ka dieu bah ieu kula boga bebene ayo ieu hayang nikah kuat diuk sia di dinya digaleng yuk di dinya digaleng ke abah neangan saksina tuh nu keur macul tuh manghajar ka dieu aja enon nikah ka dieu beres tuh diuk dinya tak beres abah nikahkeun kasihannya kasihan dengan mas kawin sekian kula terima nikah dengan mas sekian beres bubar beres tak abah nikahkeun di sawah ngan nama nyontoanana masya Allah umah di masjid najib kiblat ayeuna teh mantenan kitaban bae ya Allah abah mah babari jasa saja nyurahkeun teh digaung jadi bae teu kudu hese-hese masyaallah karim aya deui aya hiji jelema sugih urang Korea boga pabrik minuman kemudian datang ke abah deuk asup Islam tapi bagus sudah sekarang aja cekian nanti saya akan buat acara cekian supaya disorting nanti dihadiri oleh teman saya ini masuk Islam nggak boleh begitu cek abah udah sekarang mau masuk Islam senang besok saya nggak nerima cek abah teh atau hari tak ini semua fotoan naon Korea tinggal Korea nges babari jasa ulah sok nyun shootingan kos gitu nu penting mah asli asup Islam Allah saksi na beres ieu mah malah nyana nu ngondisikeun si Kiai Golkarna ya udah nanti aja di shooting bagus itu nanti biar dipertontonkan kepada nyeun ancak ngelulu babari artinya